Bikin air niat gawe mah rek niat gawe ente. Si Agus sama parang cenah. Waduh abah. Tadi geus bebeja cenah ka maneh. Paling enggak abah anu eta paling enggak teu mau parang. Geus bebeja cenah mana mah cicing we di saung cenah tuh si Agus. Ah, mah mungkin. Ayo tanyakeun ka si Agus. Ayo, sok. Ayo. Ayo tanyakeun si Agus. Tanyakeun. Sok. Naon? Pan mana tadi teu mau parang nyam ka urang. Ah teuing da uing nu mah parang mah abah nu teu mau mah. Abah mah. Jadi tengah ku kitu naon teh kakek mana teh itu tuh si Agus. Cek urang oge nya abah nu teu mau parang. Henteu. Teu mau parang si abah mah. Urang ge tita tadi ti isuk, si abah mah paneuri. Oh, nya abah mah tekan. Wah, enggak disalahkeun di wae. Mana mah kan nyalahkeun ka urang pan mana teh mau parang tadi Ada teh. teu nyalahkeun si abah mah paneuri ka dieu Hah? Ka paneuri ka dieu ge. Paneuri. Urang mah ngadon diuk abah mah teu mau parang berarti. urang mah ti 6:30 geus di dieu. Ai mana mau parang? Mawa. Oh, nya tekan ge. Mawa, urang mah mawa. Tani mawa. Si abah nu teu mawa. Astagfirullah aing pada nyalahkeun kieu naon? Ton mana Agus tadi oge datang kaberangan cenah kaberangan kaberangan. Teu rumasa. Penginyam cenah nyem parangna tarogang teu mau parang cenah. Ai abah kumaha ayeuna pan abah teu asup gawe mun ari kieu carana mah. Tasup gawe. Rek asup gawe kapan bawa parang henteu itu ieu henteu. Abah mah teu mawa ke parang henteu. Mantakan Henteu. oge nya. Henteu. Abah mah. Ngangles si abah mah. Kaisukan deui lamun gawe mawa parang. Aing geus pada nyalahkeun we kieu katinnya salah tidak salah. Mane Agus anu tanganna mah. Manehna mah 6:30 ka dieu ge urang mah 6:30 sini dia. Ya, mantakan oge abah mah. Kumaha? Astagfirullahaladzim kudu